ini masih kami mau bikin video jajannya jangan serba pedas lagi yang ada di SD. Cik tebak ini SD mana tuh ya? Waduh, ini udah kangen pisan kami teh hayang jajanan-jajanan SD lagi tah ieu edisi SD Bakti Winaya sok tengah racuman anu sakola di dieu. Yang pertama, ini si kami nyamperin dulu tukang naon teh kerupuk banjur cenah. Aduh, syam nih jadul kieu zaman ayeuna aya kene nih jualan kerupuk banjur siga kieu. Orang dibalawakeun teh alah syam nih bener-bener ngana pisan jadi inget baheula sok dijieunkeun kerupuk banjur ku sini nih. Aduh, ieu rasana bener-bener ngana pisan jadul terus wah bener-bener nostalgia. Sabeulana teh aya tukang cilok dimsum cenah. Lewat 5.000 namun cilok SD mah pokona wah nu gagal lah kabehanan lagi pasti ngeunah pokona mah top mantap is the best. Sabeulana teh aya tukang risoles mini jeung cireng isi hargana teh mung 1.000-an dibanjurkeun chili oil siga kieu barang di kendaraan teh alah syam niradak kieu. Idik ba 50 juta kali barudak ieu teh meuning ngeuna-ngeuna teuing. Mundur setik ari betis kami meuni sapok ya tukang ager alah syang mami bener-bener jadul pisan meliwatan nu rasa bintang hargana teh 2.000-an atunya. Barang dimakan teh alah syam ning gelas pisan. Urusan di kurus sudah tidak bisa ditanggulangi. Liwat teh sebuah rasa sirsak ieu hargana teh mung 3.000-an. Ini mah tuh benar-benar otomatis menyebor di korosi kami dengan baik. Lanjut part 2 atau jangan di SD mana lagi ya?